Saha eta wanianan amat. Kurang tereng ke gerobak aing. Ye. No edan lainnya. No edan jarapi perasaan aing. Tapi ini wanian seta Di mana, Ceng? Anu di Lebak, Kang. Di Lebak, Lebak mana ya? Lebak Banten. Nya muhun Lebak Banten. Oh, Lebak Banten. Lain ya di dia kernaon, Ceng. Nyasar, Kang. Tadina terus di mana gitu mana? Lain kok bisa ka dieu? Sugan uing teh eta naon gitu kudu edan jam bersih. Ampura, Kak. Laper kula. Lapar. Tandahar gitu. Muhun. Buku mah tos 5 poe ieu tadi lah. Teu dahar-dahar. Bawaan mah loba di kampung ka dieu. Aneta di ditutup aya nu malak nya dicokot barang-barang kampung. Malak di mana? Di daerah dia mah setahu uing teh. Arana nu pulang malak. Kudu terkecuali urang teh arogan. Jadi ku sabab di dinyana di dieu mah alhamdulillah. Tangerang, Cikupa aman terkendali alhamdulillah, Ceng. Jadi Aceng di palakna di belah mana? Di pasar Cikupa teh ya. Oh, pasar Cikupa. Ari Aceng itu tujuan deka mana? Jeung geus ti mana? Lamun tujuan mah niatna mereka Jakarta gitu nya. Atuh lamun ditanya geus di mana nama geus di imah gitu, hayang nyar pagawean. Berhubung tentang ka nyasar, gawe teu meunang, duit ludes. Duit teh kekerebekan. Nah, mantak ini pelajaran Acengnya. Sakali deui Aceng ulah wawanian sorangan hirup ka kota. Kusabab kota eta kurang bisa disebutkeun aduh keras, Ceng. Kumantak can siap nyali jeung can siap galana ulah wawanian sorangan ka kota, Ceng. Mohon Mang. Ya. Jadi sakali deui ti Mamang lu hadenya. Jadi urang anggap pelajaran jeung keur si Aceng. Mamang ge baheula kitu, Ceng. Keur pertama merantau ka kota, Mamang eta dipalak di Pasar Senen, Tanah Abang. Ka kota tua, Mamang dipalak. Gawe Mamang nyuci piring, wah piring ya, nasi goreng. Alhamdulillah Mamang ngabogaan usaha sorangan. Jadi adek keur Aceng. Jadi tujuan Aceng ieu rek ka mana ya? Wih bae Mang. Tercapai tentang lantung. Terus 5 poe tentang lantung di dieu Bang. Lamun aya bakal kene mah nyiar kontrakan gitu nya. Imah aya saperak-perak acan. Bejelah rek wih bae gitu nya. Ya, geus mending wih. Lanjut ya Aceng. Boga atosna nyongkos. Boga bangsa. Bolon dia. Menang nonton Ibu. Ya Mang, babaturan teu boga, dulu teu boga, atuh kumaha deui ngadon paeh di dieu tuh. Itu kali Oh geus, Ceng. Nuju mending balik. Nah, hampura pesan-pesan ti Mamang tadi. Ku Aceng diala baik labenya. Nu baik simpon, nu buruk dicon. Jadi ieu ku Mamang ieu Aceng. Kapasihan duit gede ieu. Cuma kapasihan jeung ongkos. Jadi ke Lebak sabaraha duit, Ceng? 25.000 Mang. 25.000.
Gas ieu bae. Aceng muari kene tunggu mobil di hareup balik ke Lebak nya. Daruas mamang mandeleun aja. Ya, ku mamang dibere duit, diongkosin bae nya cengnya. 25.000. Mamangnya sebenarnya nama itu bukan duit ceng ya, kulantaran mamang karunya ke Aceng dibere 26.000 jeung ongkosin bae lah si Aceng balik. Salam ke keluarga di Mamang. Mamang asli orang Jeput, Kecamatan Jeput, Kabupaten Pandeglang. Nama lemburna Sukamana. Ya, salam ke keluarga ya. Mang, hampura ya mang, terus ngerepotinnya, temen nih mang. Ya, mungkin kayak disalamkan ke kolot ya. Jadi itu kayak salamkan karena jantan segala. Ceng, sawang sulna ceng. Mamang mah tega. Neuleuh Aceng eta inget ka diri mamang sorangan. Hirup di kota, babaturan teu boga, dulur teu boga, jauh jeung keluarga. Jadi inget ka awak mamang sorangan. Balik ke mamang awai deui kana Aceng, balik ku ari tunggu mobil di hareup, balik ke Lebaknya. Salam ya keluarga. Gas, ditungkul. Mohon mang, turunnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya. Jadi sok dulu dirembak kasusahan eta sok inget ka diri sorangan. Baheula aing merantau ka kota teuing di Palakan. Depang ka dieu saeutik 1.000. Depang ka dieu saeutik 1.000. Walhamdulillah ya Allah. Hatur nuhun ya nikmat ya Allah ya Rabb. Semoga bermanfaat. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subrek. Terima kasih, semoga terhibur. Dah.